Dahikeun barudak ieu, aya deui anu ngaliwat kabar anda aing goblok. Oh naon nya aing mah goblok eta aya jelema anu nyebutkeun cenah, ai salat teh tiangna saha. Nah atuh teu nanyakeun ka aing goblok, ka batur goblok. Ai salat teh ceuk batur teh lain ceuk batur da ari salat mah tiangna agama, ari ceuk manehna mah lain goblok. Ceuk manehna mah cenah salat teh tiangna 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 naon nya lah poho deui aing teh euy. Tiangna heueuh eta tiangna ulama cenah kitu. Aing teh karek cao goblok ieu eta salat anu nyebutkeun tiangna ulama aing ge ti baheula ge nyahodna salat teh goblok tiangna agama ih. Eta lain eta jelema mana ustad lain apa kiai lain eta teh euy. Aing mah hayang nyaho sakapung mah koplok. Nah nepikeun ka kitu goblok. Mah nya salat tiangna ulama goblok. Di mana-mana ge salat mah tiangna agama atuh anjing. Sia mah aduh eta da si koplok eta bapak tua eta nya nu ngomong kitu teh teuing urang mana aing teu apal goblok. Da eta teh jigana teh kurang ngopi, tara nyusu ongkos eta mah goblok. Jadi ngomong teh ngacapruk ka mana sakahayang manehna goblok. Sia mah tong didarekeun anjing jelema kitu mah. Ka eta mah kasurupan naonnya kasurupan setan aing jurig jarian goblok. Sia nyaho jurig jayan. Dahikeun barudak ieu, aya deui anu ngaliwat kabar anda aing goblok. Oh naon nya aing mah goblok eta aya jelema anu nyebutkeun cenah, ai salat teh tiangna saha. Nah atuh teu nanyakeun ka aing goblok, ka batur goblok. Ai salat teh ceuk batur teh lain ceuk batur da ari salat mah tiangna agama, ari ceuk manehna mah lain goblok. Ceuk manehna mah cenah salat teh tiangna 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 naon nya lah poho deui aing teh euy. Tiangna heueuh eta tiangna ulama cenah kitu. Aing teh karek cao goblok ieu eta salat anu nyebutkeun tiangna ulama aing ge ti baheula ge nyahodna salat teh goblok tiangna agama ih. Eta lain eta jelema mana ustad lain apa kiai lain eta teh euy. Aing mah hayang nyaho sakapung mah koplok. Nah nepikeun ka kitu goblok. Mah nya salat tiangna ulama goblok. Di mana-mana ge salat mah tiangna agama atuh anjing. Sia mah aduh eta da si koplok eta bapak tua eta nya nu ngomong kitu teh teuing urang mana aing teu apal goblok. Da eta teh jigana teh kurang ngopi, tara nyusu ongkos eta mah goblok. Jadi ngomong teh ngacapruk ka mana sakahayang manehna goblok. Sia mah tong didarekeun anjing jelema kitu mah. Ka eta mah kasurupan naonnya kasurupan setan aing jurig jarian goblok. Sia nyaho jurig jayan.